Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra-mitra sadayana wilujeng siang patepang deui sareng Kang Arit dina acara dongeng Sunda anu maneh anu biasa dicana ku Kang Arit. Dongeng Sunda anu nyanak judul Anak Titipan Siluman ayeuna teh sari ka 38. Harapan Kang Arit ieu dongeng teh ngajantegkeun hiburan mitra-mitranya sareng mudah-mudahan kuayana seni Sunda dongeng ngajantenkeun budaya urang langkung nancir langkung maju sareng mundurna seni Sunda angin ku urang Sunda deui anu tiasa dirojong. Kang Arit ngaturkeun nuhun ka mitra-mitra sadayana nu tos satia kana ieu acara dongeng. Mudah-mudahan ngajantegkeun ibadah kanggo kamajikan urang sadayana khususna kanggo urang Sunda umumna kanggo bangsa Indonesia. Dina sari ka-37 nyaeta nuju nyarioskeun mangguhi anu nuju aya di bumina etanya Aki Waru. Mitra-mitra sadayana supados teu nyangkolong teh kena waktos sumangga ieu acara dongeng Sunda urang kawitan bae. Dar Nopikeun ka juragan komode eleh pirage diciduhan ki asa teu kaharti duka ciduhna naon eta bebenyit meuni mati-mati teuing la kuring manehkeun kagogodeg nya katingali ku aki eta juragan omod nikatutung kitu turkeun kumaha we anu karacunan kitu ceuk mauhi nerangkeun naon anu geus kajadian. Atuh Aki Waru mending ngahuleng ceuk rasa manehanana pamohalan eta budak bare budak leutik bisa nandingan ajianana tong boro budak leutik baguruna anu geus moyan oge anu geus kawentar pan keur ngagulingkeun manehna keur ngelehkeun manehna teh hese dina elehna ge ari ku ajian halimunan mapan bisa lompat bisa kabur dina elehna ieu mah dina elehna Aki Waru mun geus teu kuat nandangan musuh ngaleungit nyabiur mabur pan salamet. Tapi ieu cenah ngan saukur budak leutik pok Aki Waru nyarita kieu we kuhi ayeuna si komod urang pulasara sakumaha kuduna tah lamun geus beres ti mimiti peuting isukan maneh ku Aki erek digembleng elmu kabehanana ku Aki rek diturunkeun sabab harapan Aki keur nuluykeun pangarti Aki keur narima iwati maneh hiji-hijina satadina mah Aki geus percaya ka si komod tapi ari geus kieu mah geus kumaha deui teu nanaon nu geus mah geus we. Ayeuna mah sok urang beresan ngan lamun maneh geus narima ilmu ajian ti Aki jeung jurus urang dodog we kagogobrok da si komentuman kitu ceuk Aki Waru. Oh mohon mangga Ki mangga kitu ceuk mangguhi atuhun pisan rek dibere ilmu ku Aki Waru pan ngahaja-haja mah Aki Waru paling pait. Aki Waru mah paling koret tina nurunkeun ilmu anu saterusna Mang Komod dikuburkeun nepikeun kaberesna. Esukna mangguhi ngamimitian digembleng ku Aki Waru
jurus ditamatkeun, ilmu pangarti ajian diturunkeun, ngan dina ngalati Mang Uhi mah teu hese sabab Mang Uhi geus boga dadasar, tinggal ngasakeun jeung tinggal namahan jurus anu lainna. Cak Mang Uhi jeung Aki Waru urang teuneun dihaneuleum sieum, urang tunda dihanjuang siang paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeut deui. Ayeuna urang malikan deui ka teun Aki Darma, harita Wijana geus nepi ka imahna, malahan mah pangaruh tenung siluman eta geus dileungitkeun ku Wijana. Budak bisurti geus cager, bisurti bungah kacida yen budakna geus kabawa deui ku Wijana. Ari anu tiluan mah marulang ka imahna, ngan anu saurang deui mah abdi mah cenah bade ngabakti ka Den Wijana, etang-etang bade males budi, sareng da abdi mah bade uih ge uih ka mana. Da abdi mah tos teu gaduh kulawarga. Atuh Aki Darma teu kaberatan, malahan mah eta si Mang dibere ngaran ku Aki Darma, itung-itung kanyaah Aki Darma. Ari ngaranna si Mang nya eta Mang Saka. Mang Saka dibere ilmu ku Aki Darma digembleng dina jurus jeung pangarti, ngan teu disamualkeun, da moal katanagaan cenah. Anu penting mah anu paling intina nyaeta dina jurus. Anu ngalatina ge langsung Aki Darma, sakalian bari ngalatih budak bisurti. Ari budak bisurti sarua diganti ngaranna nyaeta jadi Jaka. Malahan bisurti ayeuna mah dina bela dirina geus kaitung cukup. Cukuplah keur ngabelaan diri manehna jeung kulawargana mah. Sigana mah lamun dilawan ku jalma kitu-kitu wae mah bisurti moal eleh. Harita sararea geus ngobrol, harita sararea keur ngobrol di tengah imah. Pok Aki Darma ngawitan cumarios. Wijana, Nyi Surti, Mang Saka oke Jaka, Aki aya picaritaeun anu kacida pentingna. Pang nama ka Wijana, sok ngerarengekeun, kitu cek Aki Darma. Oh mangga Aki, mangga, kitu cek sararea, meh bareng ngajawab ngembanggakeun. Sararea ge saraga pisan rek narima pituah ti Aki Darma. Tah kieu Aki salila ye hirup geus ngalalana. Ari ngalalana maksudna ngaberantas kajahatan jeung kadoliman. Sok sanajan eta kajahatan moal leungit ti ieu alam dunya, moal da eta mah geus aya ti dituna, geus aya kersana. Tapi nya sakurang-kurangna urang bisa ngungkulan kajahatan jeung sawajarna jeung sawajibna urang ngungkulan eta ngaranna kajahatan. Ngan saprakna Aki geus kolot, Aki eureun dina ngaberantas atau Aki geus eureun geus teu hayang pipiluun dina urusan dunya. Pang namah Aki geus ngarumasakeun kolot. Aki geus kolot taweh woh tanaga kurang, pikiran kurang. Sok sanajan loba keneh ti golongan jalma anu jahat, anu pastina beki dieu beki mahabuh. Sabab ngan Aki salila ieu anu rajin sok ngabasmi kana eta kajahatan. Yang Aki geus ngabasmi kana eta kajahatan, sanajan eta geus dibasmi
nya ari sirung mah bakal bijil deui komo pan sirungna bakal leuwih loba tina tangkal hiji eta sirung bisa jadi puluhan. Tah ayeuna wayahna Wijana tuluykeun perjuangan aki ku hidup sok amalkeun eta ilmu anu geus kapibanda ku hidup jeung wayahna kamangsaka baturan Wijana daki rek niiskeun pikir aki geus niat geus embung urusan jeung alam karamean aki geus haream urusan jeung haliah dunya jeung aki rek amanat ka hidup Wijana jeung kamangsaka oge kasararea. Omat sing hati-hati jeung taliti dina mawa diri pangpang namah dina ngendalikeun hawa nafsu. Ngan aya hiji deui atau aya hiji jalma dina tingkat pangabisana teu bisa dianggap remeh fungsi aki baheula bentrok jeung manehna. Aki pernah bobor karahayuan untung aki ditulungan ku uyut guru nyaeta guru aki sorangan. Ari uyut guru ayeuna tos niiskeun pikir tos nyepi nyaeta di Gunung Halimun. Yuswana uyut guru ayeuna tos bade 200 tahun. Tah aki ge hayang nurutan uyut guru nyaeta hayang niis hayang nyirnakeun pikir jeung ari eta jalma anu pernah bantrok jeung aki ngaranna Ki Bajra. Ari Ki Bajra boga ajian anu disebut Bajra Sewu jeung ajian Bajra anu lainna. Pokona mah dina tingkat pangartina dina tingkat pangabisana disebutkeun saluhreun aki. Ari saur uyut guru baheula eta ilmu sami baheula nama puseur nama ti luluhur eyang guru nyaeta guruna uyut guru. Eyang guru baheula nyiptakeun ajian Bajra Sewu jeung sabda bumi sabda langit. Ngan eta guruna uyut guru hanjakal eta ajian dipake kana kajahatan. Sakabeh perguruan gigis ku Ki Bajra jeung Ki Bajra boga ilmu awet ngora boga kadikjayaan jadi katinggalina mah anger we ngora wae. Padahal mah geus saumuran jeung aki tapi tong hariwang Wijana saur uyut guru bisa eta ajian Bajra Sewu jeung ngabrantas atawa keur ngungkulan eta ajian Braja Sewu bisa dielehkeun nyaeta ku hiji pusaka anu ngaranna tongkat wesi aji. Ari ayana tongkat wesi aji nyaeta di Gunung Halimun di pertapaan uyut guru. Dijaga ku uyut guru sabab teu sambarangan anu bisa mimbanda eta tongkat wesi aji. Anu pikiranna kotor mah anu niat jahat hese. Loba anu neangan tongkat wesi aji nyaeta keur tujuanna hayang jadi jawara tanpa tanding. Tapi napikeun ka ayeuna eta tongkat wesi aji can beunang ku sasaha.
Aki teu kaburu neang ka ditu. Tah kitu wijana oge kasararea ku aki diterangkeun sangkan hidup apal. Kitu saur Aki Darma panjang lebar dina nerangkeunana. Sararea meni saragap dina ngabanungan cariosan Aki Darma pang nama Wijana. Pok Wijana cumarita, "Oh, mohon Aki, mangga amanat Aki ku abdi bade di estukeun. Jeung Aki abdi nyuhunkeun pidoana we ti Aki. Mudah-mudahan abdi tiasa ngamalkeun pangarti anu tos kapibanda ku abdi." Kitu ceuk Wijana. Nya syukur Wijana lamun sanggup mah nya pasti. Ngaran kolot ka anak beurang jeung penting ngadoakeun, bral ku Aki didoakeun. Jeung Aki aya tugas keneh hiji deui. Nyaeta tugas Aki anu disebutkeun enteng nimbangga. Tapi keun masalah ieu mah bagean Aki hayang ngaluruskeun hiji jalma lainna naon. Tujuanna eta jalma hade tapi tetep cek Aki masalah. Kitu cek Aki Darma. Oh, saha Aki kitu saur Wijana. Tah masalah eta mah anu bakal jadi tuduhnya eta Nyi Surti nu bakal jadi jalan supaya Aki tepung jeung eta jalma. Atuh Bisurti meni colohok. Pok Bisurti nyarita, "Oh, nu janten jalan kanggo tepang sareng eta jalmi teh abdi Aki." Kitu cek Bisurti. "Nya Nyai, tapi engke Nyai bakal apal sorangan saha-saha anu dimaksud ku Aki." Tah Aki rek nanya, rek iraha ka Kampung Dangdeur. Nyaeta rek nepungan anu ngaranna Biti jeung Mang Omen. Panyai teh rek menta dihampura. Nyai rek menta dihampura teh. Kitu cek Aki Darma. "Oh, mohon Aki, ari kahoyong mah hoyong pisan, nanging abdi panginten tiasa angkat ka Kampung Dangdeur minggon payun. Da abdi anggar hate abdi asa kabang baluhan ku dosa anu tos dipidamel ku abdi." Kitu cek Bisurti. Nya ari geus puguh mah minggu engke teu nanaon. Maksud Aki rek ngilu ka ditu nyaeta hayang apal jeung Mang Omen jeung Biti. Kitu saur Aki Darma. Atoh ngadenge kitu mah Bisurti meuni atoheun yen Aki Darma rek ka Kampung Dangdeur. Pang nama hayang dipangmusnahkeun harta anu ti siluman teh. Bisurti geus teu hayang nuang deui barang haram. Pok Aki Darma cumarita deui. Jeung kieu Wijana oge kasararea. Hirup urang kudu hati-hati sabab kahareup mah ieu alam dunya bakal beda. Duka teuing ku Aki atawa ku hidup bakal kaalaman. Tapi sigana mah ku anak incu buyut hidup bakal kaalaman. Engke mah jaga bual puket teh bakal harurung ngagarantung. Jang lamun ayeuna urang ngomong di dieu bakal kadenge ti Jakarta.
lamun ngomong ti Jakarta bakal kadenge di dieu. Jang lamun ayeuna ngagorolongkeun nog urang ti dieu ka Jakarta moal peupeus wijana. Pokona mah kajadian-kajadian duka bakal kaalaman ngan cek Aki mah bakal kaalaman ku anak incu urang kitu saur Aki Darma. Atau wijana jeung sararea meningah huleng pok wijana nyarita. Oh maksud Aki alpukat ngagarantung harurung kumaha Ki? Nya kemah alpukat teh bakal ngagarantung di imah harurung. Sorong eta upami nyerot si Jakarta bakal kadangu di dieu Ki. Nya engke mah mun ngobrol di Jakarta bakal kadenge di dieu. Pokona mangke we bakal ka Bandungan. Jeung kemah dina pakean teh siga buni padahal muka. Jeung kemah kahareup jalma bakal leungit rasa kaera. Bakal leungit rasa kaerana kitu anu bakal kahareup kaalaman ku anak incu urang kitu saur Aki Darma. Atau wijana jeung sararea meningah huleng naon anu dicaritakeun ku Aki Darma asa teu kahar teh cenah ari ngagorolongkeun nauk ti dieu ka Jakarta teu peupeus mah. Oh jonten Aki engke mah jaga jalmi langkung salarakti nya. Engke mah bakal palalintar lain sakti bakal pintar. Urang mah pan hayang hibar, hayang ngapung, hayang ngaleungit keteh. Pan ku tapa ku puasa. Ari jalma-jalma ke kareup mah lain deui. Ku numpakan besi ge bisa ngapung. Pokona mah ke pasti ieu kajadian alam bakal berubah. Kitu saur Aki Darma. Atau geus ngobrol kitu mah sok sanajan wijana masih kene sono masih kene loba tanyakeun ka Aki Darma. Tapi cek wijana kewe cenah rek ngahaja hayang ngobrol jeung Akina. Atau geus puguh kitu mah Aki Darma tuluy ngoloyong nyaeta katajuk rek ngalaksanakeun salat. Cak Aki Darma wijana bisurti mangsa kajeng jaka urang tunda heula. Ayeuna urang malikan deui kateun Bah Juhri. Ari tanya Cici keur ngobrol jeung Abah Juhri. Nyai, ayeuna mah geus saminggu. Asian pamereti Nyi Kuntring geus asak. Abah rek amanat ka hidup Nyai. Sing apik mawa ieu pangaruh anu geus dibikeun ku Nyai Kuntring kitu cek Abah Juhri. Abah Juhri ngawawadianan kanu jadi incuna atawa amanat. Bisi jeung bisi mitra-mitranya ari sepuh mah bisi jeung bisi dipake kana teu puguh. Bah Juhri teu apaleun yen anu sabenerna Nyi Kuntring menta wadal. Menta wadal dina bulan purnama. Pok Nyi Cicih nyarita. Mohon Abah, ku abdi diestukeun pisan. Da tujuan abdi mah mung hiji nyaeta balung. Moal Abah abdi moal ngagunakeun kana teu puguh. Kitu cek Nyi Cicih. Ya syukur Nyai. Lamun Nyai boga pikiran kitu mah jang lamun jang balung geus bogoheun ka Nyai. Pon Abah anu rek nyarita ka Mang Omen mah. Kitu cek Bah Juhri bari sep waktos.